pada Mika hayang tur Mika cinta ye kunaon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 lain calangap goblok berutung sia atau tepo wayangna jadi tekompak si jagong buah balai jo naon seri sagala eta alah naon kamana ngaitkeun kincir kakaler katojo bulan kamana ngaitkeun pikir muapaler gosa bulan meuli obat ke apotek jalana ngabuah batu lajap boga sobat tukang lotek huluna katingang mutu duluk dugdak meuli motor kabanyaran eta nu buduk di udag-udag ku dokter rek dipodan Mararaja anjing cete gane anjing ngaleret segala eta teueunaheun laguna maka jeung aya nu reuneuh naon teh hayang lagu naon atuh reuneuh urang mah hayang ngalagu sorangan baik hayang pamunut sorangan lagu naon tuturkeun dewek pokona mah sok nya sok kumaha boros bes nah sok tuturkeun kunam betepang kuna bepang sareng salira kang pamikir susah kapayun sultan kloting manis imut kang sar kawian bageus sae rutina hoyong kenal apa hajat anu mana bayar laguna aduh saha namina Bapak Rodis anu bageureun salira Pak Rodis deui kagu
jeruk kawin. Dong. Ya, nyawer ya. Nuhun, nuhun Pace. Abur abur. Pak Ironis. Nyawer deui. Nuhun Pace. Ya. Aya sinen teh nyawer. Mohon Bapak Hajat. Bapak Hajat hatur nuhun kami deui. Guna mepanggih sareng Bapak Haji Oyo sanje manis imutna Bapak kades cucup anu baget Ya, nyawer deui ya. saharupina Naon Pace? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bae da loba duitnya. Lanjut. sanje doa dun Ya. salira Naon Ji? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui Ji. Nengan deui. Ya. Si Dodrog. Nah, ngalalap si Haji mah tuh. si Haji nang ngarelap Lamun teu salah ieu ke leuweung ti prasara teh. Dekapung ku ai. Repuk dukung sauyuna mata kabudaya Sunda. Coba tururang ka situ milarik cai muherang. Coba tururang mersatu ngawangun negara urang. Kang urang buru bentang bentang midang ngahalang bentang nak bentang Kang itu bentang bentang midang ngahalang bentang kapulang bentang di Jepang dukang kasana Kicep bentang bentang kamen Kang atuh kang ulah sok kitu saurna bade satuku Kang emut kang dalinding asih nyanding dina kariring di panggung abdi mah bingung langanjung derung gandrung sungkan niang sungkan mulang
Kang Samya maneksa tengahing marga maneksa tengahing marga Deniara iya maneksa tengahing marga di sawang kuaing ieu leuweung pasti di dieu aya si Cepot di kaangangan di sawang kuaing hei Astra Jingga lamun maneh bener-bener anu nyekel layang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy geus waktuna eta layang jamus kali musada api banda di mana Gusti si Cepot teh sakedeung deui jigana baka pangih anu ngaran si Cepot ari bentukna kumaha eueuh bentuk nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk tekeput-tepuk bebentukanana wayahna ku urang-urang tewak eta jelema tengker ileuweung ti Brasara ha sae mangga bejaan nu lain sae mangga hayo jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna dituluykeun si Haji pokokna mah aing bakal menang hadiah poe ieu pidoana ti sadayananya heeh sabab eta layang jamus kali musyada teh bakal kapimilik eta jam Mustafa teh ku kaula Mustafa sakit hati nu kitu ning hayo hayangnya Carios Raden Gatot Kaca anu nyanak ya Astra Jingga kagetna kabina-bina sing horang ditumaritis teh geuning aya Astra Jingga anu kiwari keur tungara i Astra Jingga maklum Astra Jingga kapit nah maling layang jamus kali musana atuh ya Astra Jingga landa wala dicarak ka tengah leuweung maklum jalma anu teu tuah teu dosa rarasaan anak rek dipayahan i Astra Jingga
Raden Gatotkaca sedateng tumidak dateng ieu Alasti Prasara. Yo. Datan nira ring kongkonan. Datan nira ring kongkonan. Kang Samyang Alaka. Aneh bin ajaib. Di Tumaritis aya si Sepot bekal lenyap aing nempona. Nepi ka teu dipikeun sasieur si Sepot anu ieu jeung si Sepot anu itu. Ngan bedana ari nu itu marada seungit Sepot ieu mah bauna beak di karep. Jeung beletna beak kacida di nu Tumaritis mah. Di Sidawala dihanap. Ai guru kaula belah mana Maha Guru. Maha Guru. Ye geuning. Keneh eta geuning. Cep tes suming ning cep. Di mana si Cepot teh? Aya dihanap Gusti nu Agung. Doh, aneh. Nepi ka teu dipikeun sasieur kieu. Maha Guru. Udah kumaha kaula tah ayeuna aya di pancen kanggo salira naon di ieu belah ditu tongoh tuh aya karaman buta-buta wayahna panghadangkeun heula ku salira aya buta-buta rek maling layang jamu sekali busana edan palih mana palih tongoh punten kade ulah dilagdageun deui moal punten kapok beureun lah euy Cepot datang euy iya beres. Kanang hudang angkering rang Tidalangan Astra jinga landawala nuju kaayaan sedih prihatin samarukna bari diperdaya ku Raden Gatotkaca. Dawala naon mau dibawa ke leuweung rek dipaehan aing. Nya kade akang. Pileleyan dawala. Da pasti aing teh bakal dipaehan ku Juragan Anom. Ulawa kasudon Juragan Anom sakitu bageurna geuning tadi di jalan nulis seblak. Minta seblak ceker mere seblak tulang ka aing. Tulang wungkul. Kan bae pileleyan dawala bijai ponok umur. Moal tenang moal kumaha ieu teh? Nya. Lah mana siapa jadi euy? Si Kang nya. Sayang gitu. Keur ngahulang itu. Oh. Keur leumpang ka dieu. Iya, beres euy. Tola isyari ke mana? Wing mata kopi leuweung sok hayang ngising. Nya daguana lah di dinya wing hayang teu kuat. Si goblok. Aing sedih teh ngadon ngising si goblok mah. Tekop ningali tangkal ruwaru. Mana Juragan Anom teh ini eueuh lieu. Heeh. Gusti Nom. Hey. Doh. Teu sangka di leuweung teh aya kaca geuning euy. Urut tukang cukur mun tinggalkeun. Paingan aing dipikageuleuh aing teh cemeng gini. Halo, eta bongot teu buka kitu ampun. Nya. Yang ratu sirah dia.
Ya. Hade kieu kaca meni kebul-kebul deui. Nah kaca ti leuwih. Cager lain pot. Uluh, sia anjir. Setan. Nah, sia ngagebog. Nah. Biang keladi. Iya, biang keladina. Naon sia? Naon sia goblok. Geuleuh naon nyawaku naon ka aing sesetan. Aing teh jelema sangsara. Aing teh hirup koreh-koreh sok. Aing dipitnah ku sia aing yakin lah yang jamu sekali busana ku babantok dia goblok. Kadiekeun sesetan aing dipitnah. Hancip ngagebugan aing. Majar aing maling lah yang jamu sekali busana gara-gara sia. Bener lah yang jamu sekali busana ku sia. Bener. Tuh, cekai kok bener. Kadiekeun sia yang jamu sekali busana. Teu bisa. Geuleuh naon ngewaku naon babatok jaga aing geuleuh goblok. Aing teh beunghar henteu goblok entok kedua eta ge huluan. Kari-kari sia ayeuna mitnah ka aing naon maksudna? Maksud dewek? Heuh, dewek teh nyaah ka si lain. Nyaah nanahaun goblok mah nyaah mitnah sia teh setan. Kabina-bina teuing ka dieu keun sia lain jamu sekali busana. Teu bisa. Saat can beres persoalan ku aing mau dibikin ilah yang jamu sekali musada. Anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang tur mikah cinta ye. Kunaon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot. Cepot mah teh cepot lanceuk aing nu mana? Sarua aing lanceuk sia panan. Apa sia teh tadi jeung aing. Bingung besti. Nah, sia kuis. Nu boga hutang 2000 ka aing saha? Aing. Ayo, sarua. Anjir. Boga hutang kabeh. Berarti 4000 aya namanya. Cewek. Ari nu nyekel layang jamu sekali musada sahar dia. Henteu aing. Ari ieu dewek. Hah? Dewek. Nah. Lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu. Itu goblok sia nu palsu atuh. Kadiekeun sia goblok. Kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip. Gara-gara sia goblok. Kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang wirang ti bayar wirang. Sanajan aing adina sia pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot tuman ye sugan tini baik ngalawan ku sia di golong si teh kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa kadiekeun goblok kabina-bina teuing sapake ulah pegek dah geus sarua bangsat gitu heeh bangsat pegek masih awe goblok ah. Kadia sia bau kelek. Beungeut kitu sia jiga permen karet. Kebebeakan kitu sia ka aing.
Da sia mah ka aing niat goblok lain ka itu. Ah, mana we nu kasiniran. Bina-bina teuing sia hulu jiga kokol kitu. Lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah. Ye justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing, lamun aing mikeun ka sia teu nyaah. Nah make jeung teu nyaah. Ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha? Nya dewek si laing. Sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing. Tuluy aing kabur saha nu ditewak? Anyir. Tapi betul juga apa yang dikatakannya. Tapi aing kudu kumaha kewe ana mah. Lamun si laing hayang beres ieu pagawean, aya pasoalan, wayahna bantuan heula we dinungan sia. Ke ari sia teh saha? Dewek nya dewek teh sia, aing teh sia, sia teh aing. Kumaha ieu teh? Aing teh sia, sia teh aing. Ari aing nu gelo sia cicing. Ke aing teh sia, sia teh aing. Heuh. Teu ngarti aing. Hayang ngarti, nya hayang bantuan heula juragan anu jig. Di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia, sia teh aing. Heula kudu kumaha? Aya taun bener omongan-omonganana. Mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ye. Jeung belegug deh. Itu mah rada pinter saeutik. Ya mah kitu we ka aing teh sok bantuan juragan anom. Siae mangga. Tapi maneh mau kabur, moal jeung kabur mah tadi aing init meureun. Heueuh. Awas ya kabur didagor ku aing sia. Nyaga aing tiga beleg naon-naon. Sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing. Sok mah kabur aing. Bener, sok. Awas ya ku aing. Mentong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamek. Hei. Saha ngaran teh? Nah, nya bagi nanya paning teh cepot. Lanjut si laing. Lieur Teu maka lakon ieu aing pusing angkat ieu. Hayangnya para denawa kiwari nuju milarian astra jingga kalaresan Raden Gatot Kaca ngahadang ieu pardenawa. Nira tangga deman wah datan nira tangga deman mangkulingan rana hei Raja Pengawa orang kaula Gatot Kaca saha Gatot Kaca nah Gatot Kaca iya di dieu lain di Amarta emang aing di Amarta tapi keur ngajaga ileuweung ngajaga naon saha nu rek kalah nyawa astra jingga nying hareupan jeung aing wanyir goblok si cepot dekeng na nu kieu leu jegerna ieu leu heuh kalangkang juga kukupu sih teh
ya gan bau kabdi nyaho aing cepot tumaritis apa di mana bau sia beda bau hangru cepot mana abdi cepot kaler aing jauh maluk naon segede kieu teuing deui hayang nyaho kanyutna segede kumahanya sugan teh eueuh gawir di dieu pek teh geuning aya gawir minere was kuring teh jebur kana gawir ieu dada ngadurudud dada teh jebur kana gawir ieu dada jadi babak belur minere was ieu kuring labu naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik sia teh geus cara bro ngomong gitu-gitu nah urang dia mah ngomong nanti jadi kadar itu gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh itu lamun dina penyakit mah corona dede mereka teas ke gebog ampun ai teh buatan Cina mah